Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng Bu Iva. Nah, dinten ayeuna urang lebat ka pangajaran hiji nyaeta hirup rukun sauyunan. Hirup rukun sauyunan teh di dieu nyaeta hirup teh kudu rukun, kudu sauyunan. Lamun urang teu akur jeung batur jeung teu bisa sauyunan, geus pasti hirup urang teh rugi. Artinya hidup harus rukun, harus bekerja sama. Jika kita berbeda pendapat dengan orang lain dan tidak bisa bekerja sama, sudah pasti hidup kita akan rugi. Nah, dina materi hirup rukun sauyunan ieu aya pupuh anu kedah ditembangkeun nyaeta pupuh pucung. Pupuh pucung ngeunaan hirup rukun sauyunan. Perhatoskeun nya kangge contoh cara nembangkeun pupuh pucung hirup rukun sauyunan. Di buku halaman 3-4. Utamana jalma kudu rea batur, keur silih tulungan, silih titipkeun nya diri, budi akal lantaran ti pada jalma. Urang kabeh kudu sauyunan rukun, jeung batur sakelas ulah sok pahiri-hiri, tong pasea salawasna babarengan. Nah, tadi contoh ngeunaan nembangkeun pupuh pucung hirup sauyunan. Ayeuna Ibu bade masihan pangartosan kosakata nu aya dina pupuh pucung nu tadi ditembangkeun. Hartoskeun nya. Maca digalantangkeun hartosna maca pedas, maca ditarikeun. Tema hartosna diteruskeun. Guyub hartosna sahate atawa kompak. Hiri-hiri hartosna paembung-embung migawe pagawean. Rempung jungkung hartosna babarengan migawe pagawean. Sauyunan hartosna rukun tara parasea. Kangge tugasna pek hidep latihan nembangkeun pupuh pucung nu aya di halaman 3-4, direkam suara dikintunkeun ka Ibu. Diantosnya panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Tepang deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.